Maya mah meni ogo. Bener aja. Udah ngeusan geus wanci magrib tah. Tong eret geus disada bisa esane kalah. Ayo atuh. Ayo. Net kadana. Aya keperyogian naon Papen? Rek minta tolong pangnengankeun hayam adu keur dunungan. Tapi nu alus hayam jagona kade. Mohon mangga, tapi ayam jago kitu mah rada awis. Alah, teu naon nu penting mah dunungan urang puas we atuh yang mana. Mohon mangga. Dia mau duitna. Eta duit teh sia 1000 mah wana. Atuh meuni sakedik mah Papen di. Neangan heula nu alus kade. Oh nya atuh. Nuhun pisan Papen. Ya, kade omat sia nu alus. Silarian saya. Itu kusir bangun ambek teuing turun dina delman udah di pecutan tarik saya di sana rasa Neneng Tilati Etet pada meser. enan wae teh Neng Aya bala-bala gehu cireng. aya cireng teh aci digoreng teh Neng Pun aset cireng teh aci digoreng jadi disebatna cireng. Sok pada meser. ari gehu panas keneh teh Neng Panas kana etet kareknya. ari gehu teh tahu sang toge sanes teh Neng Heeh, Asep ari nyaho mah tuh nah bet nanyakeun deui. Sok rek meser moal. Tela atuh. Neneng, ari eta tahu mesera di mana di Cibuntu sanes? Duka atuh tahu nama duka meser di mana sok pada meser moal. Ari bala-bala di Pasihan cengek teh Neng. Di Pasihan asal etet meser heula bala-balana. Mun etet meser bala-balana di Pasihan cengekna, mun meser cengekna mah mau di Pasihan bala-balana. Oh, nya atuh. Cing. Ari gorengan teri aya tuh teh Neng. Teu aya tuh gorengan teri masuk pada meser moal. Ya tuh teh Neng nih ngamuk teh Neng nya sipnya. Heeh, dah kesel teh tadi nanya we tuluy nya Neng. Neng berarti hari eta sakumaha gorenganna si emas sanes. Ya pasti nu ngagoreng nama si emak. Sok pada meser moal. Pada moal. Oh nya tuh Neng berarti da eta mah naroskeun nunggu aja siapa? Nuhun teh Neng berarti. Etet dasar budak bontongor. Ayo Neng. Bing, di mana Neng? Di tonggoh mang. Boga hayam adu teu. Itu hayam adu mah. Mang Odet bogeun hayam adu mah alus. Bener ya, alus pisan. Bener, itu keur ngamandian hayam Mang Odetna. Dekat itu aing lah. Ya mangga. Hompim palayung gambreng. Gambreng. Wah, nggak usah itu. Sultan. Menang urang. Hei, Ah, menang urang euy. Dengkleng dengdek anak king jimat awaking. Wah, sial. Atuh Hayam saya dat. Kot alus. nyanu kuring atuh mah dipiara ku kuring, nyanu kuring atuh. Aduh, alus kieu. Sing mecakan. Dikalang Bang, menang ya. wae atuh. Parabot na hade atuh. Geus we beuli atuh ku urang. Moal kamari ge anu nawar 700 dari bikeun. Oh, ngajawab. Moal 700 mah atuh. Beulilah 500 mah. Wah, moal. Gagah kieu euy. Alus euy hayam teh. Det. Wah, atuh kan kamari ge dikalang menang wae sabaraha kali ieu mah. Rek dijual moal ya. Moal kamari ge anu nawar 700 dari bikeun. 500 we atuh ku urang. Moal kamari ge 700. Ini mahal det. Wah, ngajawab. Moal cenah tuh. Bener, Parabotna atuh tingali. Ari keukeuh peuteukeuh mah tah duitan bawa 750. Geus we ku urang 700 lah. Moal 700 mah. Lain diberena, urang diberena 750. Usaha ku papendina. Jadi kumaha ieu teh 700 wae atau 750? Da urang mah hayang 750. Abe urang aya leuwihan atuh. Pek atuh tah.
cepek wae tah. Baik. Lah. Ya. Tah, ya persenanana 50 ye. Aduh, nuhun pisan ya. Hayang pada dibawa. lancar. Ya, nuhun. Heeh. Naon etet Asep ngaruaskeun wae. Augi kan bagiannya. Lain marariwun neangan augi ya kakak haluangan bejakeun geura. Etet Asep biasa mantrasan tuh. Sok we asal ya buruna nyaseknya. Gampang eta mah. Ieu we Bang masih kenal surat ke teh aing. Embung mana buruna heula. Gampang buru mah. Ya buruna heula ka teh angke suratna diandelin ka teh aing. Iya aslina ieu mah di buruhan ke ieu Bang masih kenal surat ke teh aing ke buruhna. Aslinya awas bohong. Moal sok. Awas teu nepi. Nepi. Nya sok. Nah genah pulang diruaskeun. Punten. Punten. Papen. Papendi. Aduh, menang pasangkeun. Sok maneh hendung. Ya. Wah, menang 2 kali euy, pasangkeun deui euy. Bunang dua nana lu. Duh, papendina diteangan kemana lagi tuh. Tinggal di kanang orang asupkan ke kanangnya. Orang rapihan. Sesek. Dengan cara. Cicingnya. Cicing mulus ya akibat ieu. Mana keur naon Tuh ieu Roni. Da maneh teh si Etet ngaruaskeun. mana keur naon di dieu ulang-ulang sorangan. Ngadaguan maneh. Lila ka mana wae? Nyawa gila urang ieu. Dititah heula. Oh iya jeung hujan jeung naon atuh hayu ah. Ayo ulin. Ka mana tadi? Deket ya. Hayu. Ayo. Kalau tapi ieu kumaha heula? Heuh buru ayo atuh kasusukan hukuman. Hayu. Ah, menang deui ya. Wen ka dieu wen. Naon Ki? Buru bantuan ieu newa. Saha? Emang ieu hayam saha? Urang. Hayam teh. Udah biasa lah mah gitu nya. Lingas. Biasana ge lingasnya Ron. Heeh. Terus geus beunang kerek di kumaha ieu? Kumahakeun Ron? Goreng lah. Goreng wae. Goreng sok. Ayo masakna ku saha atuh sok. Bae we nita ka indung maneh pangmasakeun. Ya, baik teh moal. Bae we atuh mun embung mah da kurang we dua jeung si Ogi lah. Ngan maneh kurang ke moal dibere. Bae lah, kurang we atuh. Bener. Kurang mah nyaho-nyaho asak we. Kayak kurang tuh tungguan sok gitu. Daguan di situ. Omat kayak itu balik deui. Asli balik deui. Daguan itunya. So, ade eueuh. Asli aya. Ayam saha eta wani? Ya nu si Ogi kita dipangmasakeun cenah. Mending jual itu Mang Junaid butuhin ayam. Moal urang geus diamanatan ku si Ogi. Boga duit lumayan. Moal urang mah rek masak. Tuh. Aduh, menang euy, pasangkeun euy. Sok maneh hendung. Ya. Wah, menang 2 kali euy, pasangkeun deui euy.
Dunang duana we. Ah, kalau resan aya Apudin nyanak peso. Mana Apudin? Wen tos di mana? Eta biabit tos di tonggo. Saresan aya Apudin panguncitkeun ah. Mangga tuh. Hayam nu saha wen? Anu urang ti si Ogi. Bener ah. Heeh, dititah panguncitkeun cenah. Cik eta cenah ka dieu pesona. Nuhun mangga. Pada dipencet di mana? Di situ atau di situ? Di ditu lah. Oh nya ayo tuh. Ayam teh aya urang bawa ka papeni mengpengker arah raya meureun. Ah, iya. Ayam teh kemana nya? Astagfirullahaladzim. Jika na ayam ya mah aduh, ancar atau tinggal mana ya ayam ya? Aduh. Nah, nempo ayam tuh. Tuh, tinggal ieu. Aduh, kemana nya ayam teh? Wen, anggun kana wen. Ieu neangan hayam aing aduh geus lieur Mang Junet teh. Hayam usaha ieu Mang Junet. Heuh katitipan ku Papeni. Oh, anu mana? Anu warna beureum aing. Cing tulungan Mang Junet ah pangneangankeun. Mang kaning Papeni mah lah goreng adatna aing kacida pokona mah. Amun atuh Mang Junet kepo aing di bantosan. Nya nuhun pisan ya. Ayo Mang Junet. Gelis kawanti-wanti endah daya duana aduh gelis salira kabayang-bayang aduh gelis sigana kabana Capek ah neangan teh aing mah. Teh main. Ada orang bikin lu kalau mana? Mai. Iya ya titipan surat ya Ogi kanggo Mai. Hampir aku eta cap eta Ogi bogohkeun ka emak. Asli Mai, iya keur Mai ya na Ogi suratna Ogi. Nuhun kitu nya. Nah, ya Ogi nya resepkeun ka emak bogohkeun nya ka emak kumaha nya. Asuh Heupeula euy. Aya naon Mang Junet bener rewas kieu? Mang Junet teh kalengitan hayam ieu mah. Hayam nu mana? Warna beureum. Anu bisi odet. Heuh, tah apa Mang Junet? Nah, bisa leungit Mang Junet. Da ku Mang Junet teh diasupkeun ka kanan sangkila geus pageuh eta teh barudak. Kamana nya? Teuing ka mana pas geus ngalah suluh Mang Junet teh. Pas diteang astagfirullahaladzim eueuh tah. Lah kamana? Jamal Mang Junet ka kanang hayam Mang Tarman. Pokoknya sugan ayahnya, mudah-mudahan itu ayahnya. Heeh, sok teang da loba Mang Tarman mah hayamna. Wah, urang teang nya. Tarman, lain nempo hayam urang euy. Pasti lain ngana naon, gegorowokan di luar naon. Lain hayam ti si Odet ieu mah eueuh. Hayam ti sodet kumaha, dijenengan ka kanang kami si lain teh. Aing euy aduh, si dicarekan ku Papeni. Si lainnya kamaring ka dewek. Lain mang lain yang kamaring ieu mah sugan aya gitu. Ya, degekeun ku si lain. Dewek mah hayam maloba. Teu kudu maling nu batur. Tah hayam dewek, tah hayam dewek, tah hayam dewek, tuh hayam dewek, tuh terkenok hayam dewek, tuh anakna. Tapi heueuh dia dipikir-pikir ku urang mah mungkin di ka dieu nya. Tang aku selaikan heula tuh kudu ka kanang dewek. Aduh hampura we tuh Mang Tarman ah. Lain urang mah lain nyangka maling. Hampura we ieu mah. Urang nempuan teh sugan aya di dieu gitu. Juga tuh lah Jangan urang anu lain atunya. Lieur jelema teh nangan hayam ka kanang dewek. Cik teh boga hayam mah oba. Hayam saha we? Nu urang atuh. Kade tadi hayam nu diteangan ku Mang Junet gegabah. Terus rek ka mana nya?
Rek kalebak, ieu ada penyebutan bulu hayam rek ngilu. Moal aja keur main ieu. Oh, heueuh atuh, urang ka itu lah nya. Aduh, kebeneran euy aya si Erwan jeung si Pudin. Pudin, Erwan, adi geura ye. Mang dek nanyakeun. Dap. Sok burukeun aya perlu ye. Dap. Naon, Mang? Lain aku hayam teu anu Mang. Leungit tuh Mang. Tadi kita ninggal hayam. Lain nu Mang teh ye dicaritakeun ku Mang. Hayam teh dibikeun ka Papendi. Papendi na teh eueuh. Ku Mang teh diampikeun we ka Kanang. Pas geus ngalah suluh Mang ieu rada lila nempo di ka Kanang. Eueuh si hayam teh. Atuh ai kitu mah anu nyanak meureun. Ciri-ciri hayam nu kumaha? Hayam adu nu warna beureum pokona mah. Teu ninggal. Atuh bantosan ya. Ayo atuh mangga. Apa Din? Bawa tadi kue nih. Ah, seudon. Astagfirullahaladzim. Nah, urang bantuan lu jeung. Hayu tuh kakak cicing. Oh, mangga. Lain caranya gitu lah ngobrol. Mana ya duaan kan itu? Pudin jeung Erwan. Mang Junet gadi bae gampang kapanggih. Kumaha mun kitu? Mun atuh. Mangga. Sok atuh ah. Begitu. Bani, eta daging hayam ti saha? Ieu tidak rencangan ngajak tuang bareng. Pangmasakeun ku emak cing raos. Heuh, atuh kebeneran. Can boga deungeuna, jig beli sabaraha centit, duitna engke di emak kitu. Mohon itu mah. Abi ka itu lah. Nya. Tuh, aku Din kalau resan ya udah. Duh, ningali hayam Mang Junet teh. Hah? Mang Junet? Emang geus meuli gitu hayam? Atos Mang Junet teh tos meser hayam ngan ical si hayam teh. Aya ciri-cirina warna kumaha? Ciri-cirina mah warna beureum, hayam adu pokona mah. Oh, si Wendy tadi mau hayam teh. Tuh, Apudin, cek Erwan oge. Buanu tadi dipencit ku Apudin. Ah, yang seuzon mah. Tos we nama urang pilari Wendina. Ayo urang pilari. Salah sangka. Ayo atuh. Ayo. Wendy, ya asak ya. Bulan mak. Ya asak. Atau sasa. Nah, mak dagingna sasa eutik. Kegehan bapak mane. Kemana sih Wendy teh lila? Di papar naon. Susulan wae gitu. Bayu udah goan jadi ka dieu. Rebahan di jalan. Bener migi ka dieu geura. Mah Wendy angkat heula nya. Nya sok. Junet, mana hayam teh? Tuh hampura pisan Papendi tuh. Hayam teh kieu ieu caritana mah. Hayam teh geus ditisi odeg ku urang teh terus di kurungan. Geus ngalah suluh hayam teh. Aduh, pokoknya mah urang teh nyaona naon eta dan hayam ditungguan ku nungguan urang. Lamun eueuh maneh ngagantian ka urang 2 kali lipat. Kumaha atunya? Aduh, Teuing urang teh nyaona naon, hayam kudu aya tah. Jangan dik teh. bae teh ngana. Oh macam urang gantian. Ya. Itu si Wendy kerek datang. Ben buru we. Atuh udah kudu depan heula. Tah. Besok kebenaran. Buka heula. Nah, ieu we. Ngopi, ayo sangung. Di taman nya, setik deui nya. Kabeh itu. Skip lah. Nah, awan dagingnya seeutik. Tadi disungkeun si bapak. Oh, baik tuh sok. Baiklah.
Mang Junet. Junet, adio. Nah, Tuang. aduh, beneran Mang Junet seger lapar ya. Pergi atuh tuang. Mang emang tos di mana, Mang? Kenangan hayam, aduh kau tuh seliur, bapak mana? Paling itu diuk ya. Enggak, Mang. Aing nangan hayam bapak mana nggak seliur ya tadi itu dia. Nah, emang boga hayam si Bapak. Oh, pan kurang disimpan di kanan. Tapi pas diteang teh. Oh, biasa atuh aya mah tuang heula we, Mang. Aduh, kebenaran euy keur lapar euy. Bayang itu ya, bae. Nah. Tuang heula we. Apa sih Mang ini banyak? Hampura we yang itu jeung pohang hese. Dagangnya bae nya. Baik, Mang. Saya teh dagingnya teh seur keneh. Itu aya itu. Makan aja. Ini berhasil pun atuh. Mas, Mang, jok, Mas. Wah bener Mang Junet bakat kot lapar meureun beak we Mang Junet. Oh, tuh urangnya balik lah. Sok Mang. Nangan hayam euy. Nuhun pisan atunya. Sami-sami Mang. Sami-sami. Jadi bijakeun ka bapak maneh bisi bapak maneh nangan hayam. Tadi anu dipencit ku maneh, anu digoreng ku indung maneh. Jeung anu tadi maneh muang jeung Mang Junet jeung bapak maneh. Berarti atuh nu aing eta mah. Heeh. Hayu we nah, yola urang. Goblok. Goblok siapa ibu ngaku bodoh. Lain urang teh nanyakeun. Naon? Ai hayam dicokot ku maneh teu? Apa tadi bahasa geus di duit teh diri kidapan ku Junet ka ditu. Duh, kumaha euy. Anu papeni mangkaning mangkaning galak atuh euy. Heuh teuing kuring mah teu apal. Banyak kudu dicokot deui geus dijual. Duh, mangkaning anu papeni amak ka urang. Teuing teu apal urang mah pan geus dibeli maneh. Atuh bantuan urang nangan hayam. Aya eta maneh geus ngadahar naon eta? Eta geus ngadahar daging hayam ti barudak. Buah eta nu didahar ku aing tadi. Teh, aing balik lah, Dad. Kunaon si eta siga nu lieur pamolahna teh. Mak. Mak. Junet. Aduh, itu ketang nih. Adio, Mak. Masak naon, Mak? Bapak lapar, Mak? Iya, aya goreng hayam. Arek. Masuk atuh Bapak ngalesankeun, Mak. Angin mau tah hayam deh. Loba saeutik ieu teh. Coba, Mak. Capek kieu deh. Iya, atuh. Cing nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Mendingan nama, kayaknya. Heeh, atuh da eta mah hayam kampung. Pantesan atuh. Ini akan cair. Nggak salah. Sok atuh. Cing nikmat wah. Mak. Dari mana mau? Di mana wencet ya, Mak? Nya alhamdulillah aya we milikna mah teu boga deungeuna aya nu ngirim eta hayam. Junet, Pak Junet. Hayam teh ku si Wendy. Oh, bener ku si Wendy. Curiga euy ku si Wendy. Kela emang Junet kalau saudara mending urang parian si Wendy-na bisa jadi fitnah aya buktina. Oh, oke euy. Ayo tuh, yuk. Kurang pabarengan atunya. Yuk, sampai lima papeni. Tahan ngirim mah dia. Si Wendy cenah pamere ti baturanana. Alhamdulillah tuh sukunya nggak milik.
Gimana capek ini? Apa nih? Oh, Nenek. Hayam teh kapangi raratanana. Atuh yang buru bawaan raratan kapan mah? Heuh eta nu dituang ku Papeni. Iya. Heeh. Mohon Pak Penny. Tadi Wendy nyanak hayam. Tuh bener Abudin. Kedap lawak ka saudon mending urang taruh sila ka Wendina. Musuh ini datang. Wendy kada kerap. Sok Wen, mana ngaku ke bapak mana Wen? Pak. Ya teh bener hayam bapak nu dipencet teh. Nya Pak. Abi teh da ku si Ogi di piwaran, panyata lain bapak. Sing Wendy caritakan kumaha mimitina sia teh. Tuh bener Abudin ku si Wendy. Kela Irwan lawak ka saudon mending urang taruh sila ka Sok Wendina. tanya ke mana? Sok tanya mimitina mah abi teh tos di pasir. Pernah jeung si Ogi. Terus si Ogi teh miwarang mencit eta hayam, pamuncitkeun hayam cenah. sok sing Abi jelas teh terus. dicanak we hayam teh. Panyata bener nu si Ogi, Pak. Efek teh nu bapak geuningan. Tuh, Pak, cek abdi oge benar eta anu dituang ku bapak teh. Tapi teh anu di dahar ku urang teh hayam uing atuh. Heeh. Sok tanyakeun ka si Wendy deui. Ah, Mang Junaid oge nuang, malahan mapang lobana geuningan. Har, kan Mang Junaid mengaliwat ditawaran tuang. Ya Mang Junaid mah keur lapar. Cepet langsung sok ku bapak. Pokona mah urang teh nyahonan naon kudu da di ayam deui. Junet kan urang ditanda ka maneh. Tapi kan bapak ge nuang. Eta yang kilang ping-pingna pangageungna, abdi mah alali pangan seueur. Mana si Ogina? Tadi mah di pasir, Pak. Anu kan tepuy. Sogi deui. Budak pat hese dicarek. Nah, mana deui kan barang dahar sih teh. Kagok pas etik deui bisa bapak, kagok budak bapak nu bertongorna jeung si Sogi. Orang itu ngaran naon sia si Ogi. Ayo atuh. Abi Wendina Kapan bangun budak teh? Ngarian ya. Gantian si hayam. Ah, Pak Penny dan nuang pangseur ke Pak Penny. Suk tidur budak baheula ulin sok hariu papadarung pakan teberang tepenting terkena waktu nu penting mah seserian bobon jangan senang sedih babarengan galah gulung jeung boy-boyan lucingan di halaman beda jeung zaman kiwari di erana teknologi geus poho kanu tradisi ngaleungitkeun jati diri tugas urang ngamumule tong mohokeun jati diri sangkan seungitna tradisi lamun teu ku urang usaha deui lamun teu ku urang usaha deui. Jangan lupa like, comment, and subscribe.